Selamat menyaksikan serial Canda Ceria. Emang kamu udah di mana? Diragu nih ya. Cuk. Pat. Nah, nih, denger serangan itu. Aing ketemuan di awewe. Kenal cuman kenal di Facebook. Ada cuk. Kenalan di Facebook masuk beda jeung kenyataannya bener deh. Sih, tapi da juga emang gelis ieu mah pot. Jeung geus sih sampeurkeun we. Mana sih pot? Ya nahat ku aing aya maneh nu rek ketemuan nih. Tepan bisik jong. Dan sok ganteng pisan maneh mah. Nguat ge. Kumanya? Ya. Tah, iya. Kewa. Kadenya arana si Wartiem. Wartiem? Oke. Sip. Kudu wae di kopian jelema teh. Itu kitu jelema na. Neng, namanya Wartiem? Iya. Mana tuh cepot ilasan nih? Dan ya, si Wartiem merana teh gelis tapi usup nembungin kajen kuenya. Cuk, tah, ngapa? Gelis. Bener sih, sing dongwe aing dek beunghar cuk. Jung gua campur ge. Geus aing OTW, aing ngilu ih, cing di duaan. Si Yusuf kemana ya? Katanya mau ketemu, tapi kok lama banget. Udah mah panas banget lagi. Jadi haus. Warung sebelah mana ya? Mbak, warung sebelah mana ya? Oh Mbak, itu warungnya sebelah sana. Oh ya Mbak, makasih. Iya, sama-sama. Neng, maaf ya, nunggunya lama. Alhamdulillah. Dan cepot mikir disebut gelis, mikir mau geus katulang. Eta jelemanya nanahaan, hikituannya weurek sugan. Haus reka warung heula meuli cai. Gomes eueuh. Undang si Ayu. Si Usuk. Undang si Wartiem. Karya aing sorangan. Rek murag saha euy. Pot. Emang ngabobodo aing. Ya gitu. Aning si Wartiem teh geulis. Ya geulis aya gitu. Berarti selera mana mah goreng pot. Selera mana yang kumaha gitu aya si Wartiem meni geulis gitu juga bidadari ka 8 nih. Yang geus lah pokona mah aing mambung panggihan bae kumaneh bejakeun aing gering. Terus duit tadi mana? Ayo, saya kan. Si Usuk kumaha seleranya? Si Wartiem gelis gitu. Ayeuna lamun disampeurkeun aing kudu ngomong naon? Mangke we lah, sampeurkeun heula.
Neng, lagi nungguin si Usup ya? Iya, kok tahu? Emang kamu siapa? Saya Cepot, temennya Usup. Tadi Usupnya bilang nggak bisa kesini soalnya sakit. Sakit. Perasaan tadi inbokan biasa aja. Ah, ini mah ada yang nggak beres. Jujur aja, sebenarnya dia itu beneran sakit apa enggak? Tapi jangan marah ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya mah si Usup tuh gak sakit. Katanya tadi lihat kamu jelek. Ih, kok dia jahat banget sih? Gak tahu tuh, parah dia. Tapi kok dia bisa bilang begitu sih? Kan kita belum pernah ketemu. Ya gak tahu. Mungkin dia lihatnya dari kejauhan. Nah, terus gimana dong? Kan aku udah jauh-jauh datang ke sini. Ya udah, daripada gak ada tujuan, mending main aja ke rumah aja. Epelin, ulah Elin, Pot. Oh, nyanya, Epelin. Mbak tadi yang di warung ya? Oh iya mbak. Mbak pacarnya apa temennya Cepot? Bukan mbak, cuman temannya, baru kenal tadi. Bang Cepot, karena itu baik Allah akan anak. Ayah tamu teh tara disuguhan. Yang geus Bi. Kurang narek ka warung heula nitip si Wardiemnya. Oh nyanggeus si Wartil mah di baturan ku bibi. Aturan kurang. Heeh, adanya. Bang Usop, Hai, eleh ku Mang Cepot. nyana gitu. Mang Cepot mah awewe nage 2. Tuh aya nage keur di arimahna. Kayaknya bener gitu si Madi teh. Penasaran tempo lah. Bener si Madi teh tengah bobodo. Ani gelis gitu, mani hot. Cok. Hot. Hotnya sah itu, mani gelis gitu nih. Saha? Si Wartiem. Lain, Amijina. Bevelin. Lain gitu mah. Nah gitu. Salah tuh si Ai. Itu. Jangan mana ke bener. Ya, jangan sampai kayak udah kenal yang negara dulu. Aya naon, Pot? Ayan yang kenalan. Nya saha kitu, Pot? Babaturan euy. Nya kabeneran bibi keur kosong. Oh itu ayeuna mah da geus nungguan di Ranggon. Nyanggeus ke disampeurkeun ku bibi. Ah, aku mau pulang ya. Ya udah, ayo anterin sampai depan. Oge ngantosan Evelyn. Mohon teh. Ya Evelyn. Jih jelema teh, aning hayang kenalan jeung Evelyn. Ai disampeurkeun malah kabur. Geus mending balik bae. Pot. Maya mati teh salamkeun ka nu geulis, kalah si Wartiem nu datang teh. Naon atuh? Si Wartiem geus dianturkeun balik uing we. Terus tadi saha nu ngampurkeun aing? Nya bebe uing di Epelin. Teteh si Epelin. Heeh. Terus anu tadi nu geulis saha? Si Wartiem anu kenalan jeung aing. Nah, eta nu eta. Aduh,